Hmm. Nah, nguling ya. Sugan aya pecang di dia ya. Gelas. Wah, sulina ieu mah. Kudaekeun ya kana sore eta mah. Misalnya deh, timbangan jeung ieu ye. Aya angin ti beleutik sulingnya teh sawaraan. Atuh, bahannya. Jage si cantel ka dieu mainna. Biasa mainna masuk ka dieu. Teu gandeng-gandeng sok kintik teu beuti cau mainna mah. Orang isuk sok biasana. Biasana budak bicar masuk ka dieu si ulin. Yang buah jambu aja, asaknya. Juga lapar. Lah, gua kasih si cai heula, si banget. Tuh, kagak iya ka dia ya. Si korang. Wah, enggak gagah ya dan kumis ya mantep ya. Tapi ojang Yusuf kudu babejah heula ka Wapanggulon. Kelar. Weh, kali pemanang dia indah. Luar biasa. Wuhui. Kelar amat jadinya. Nggak tuh ka dia. Pang dulu doang nasi Yusuf. Teh, kayak ka dia. Yusuf, ka dia. Wah, ada yang Yusuf dan kumis bagus tuh ya. Coba. Tuh, jangan harus makan dulu tuh, pangkat dulu kuat tuh. Nyin kumis. Ya. Terus balik dolog-dog eta, nyin kumis itu mah. Lamun hayang bagus kumis mah dijeuna. Tai embe Jawa anu garing jadi beuleum. Ya. Oleskeun kana kumis babari jadi eta. Babari jadinya. Beda pan. Tai embe mah pake suruh ke bagus gitu. Daek teh ya ganteur wa. Nyala Baik. cakal pacing. Takal pacing, Ubar panas. ubar panas. Daek. Baik. Yuk. Waduh, kemana si Usupnya? Dia nek ngalalau, malah dibawa sayurna ujung. Iya, waduh, jeng peranting ngalalaukna. Aing kumahanya yo. Kemana di si Usup eta? Sup, sup, Oh, kita angpel. ya kumaha? Pan tadi dibawa, jeung peranting ngalalauk. Ini bertinggal lauk. Oh, pan urang dek ngalalauk krieut ya. Mereka lauk deker itu ya. Oh, mana wadahna? Udah nak. Udah kemana? Aduh, dileungitkeun. Aduh. Atuh ieu mah moal ngalalauk. Ayo urang tong cai dah yuk. Ayo. Yuk. Santai dong nama. Ya saya tanya.
susuk dong nama salah. Kemana buat budaknya? Cek. Mungkin mana ya? Kemana saya budak kita? Ah, jangan kena. Pegat. Nah, kemana buat tujuan ada budaknya ya? Ayo gerak. Woi, kemana ya? Tuh, udah kalah lauk. Nah, saya sampai lauk. Emang kunaon? Warik ya bae. Kumaha? Ngumpat kasar gedong. Bus. Loba lauk na kobak. Atuh etam kudu dibayaran. Kumaha korang mah yo. Atuh pada hese-hese jangan ngusep. Atuh ho, emang na gampang ngalalauk di dinya babaring geus. Atuh kan kudu dibayaran geus na. Mendingan eta urang nu gratis. Atuh mending kana ieu nu ngeunaheun mah simpel. Bener-bener nama Tinggal urang simpel. dang set bakal duit. Hei, batu. Meuli sakintal. Cuk, mau duit tak? Bawa Berapa? 1000. 50.000. Bah, eta. Lain ngomong-ngomong nek kemarin yang ngelauk kayak. Eta kacarita. Yo, eta. Lagi di kumaha tanggalana? Hah? Di kumaha ngalana? Ngalana. Heeh. Aku tinyahu yuk teu mau ada yo. Ngalana kumaha? Mana? Ulah hese-hese, ieu bae, ulah ngalauk. Hese lauk mah lingas. Terus? Mau wadah besek nya. Nah, Mending nyar tutut. Nawak tutut melindek. tutut. Heeh, di sawah loba. Dikumahakeun kena. Hah? Dikumahakeun. Antewak di udag-udag. Udah kumaha, Mbak? Bisa lompat ke hento, batur. Dua ngasuk buan, Mbak. Oh, masalah. Mereka coba lah. Parusing ini mah. Pusing bae ngora-ngora. Oh, biasa ini apa namanya? Waduh, bahasana rata Apa namanya ini? enggak Biasa nyaho gua mah enggak nyaho. Kalau jam lu mah nggak punya yang jadi galau gitu, galau. Sayang. Sayang kotak apa sayang manuk? Galau. Aduh, lumayannya. Hah. Jelema mah ulah-ulah galau. Hendak mah hayu milu jeung cantel ngalalau. Lain pusing namanya. Bokek. Amun toke mah eueuh di dieu. Toke. Hah? Bokelek. Bokelek. Tah, bokelek tah. Ayo lah. Gerakan tuh. Mau ini lah. Boleh yo. Ayo sob. Ah. Baru singa dulu lagi. Terus lah ayo tadi lah. Ayo dah yo. Kemana ya? Kami mah nak kelalauk lah. Lauk kami mah. Ubuh gawe. Aku bawa kumaha. Cah, China. Cah. Caa. Bahaya. Bahaya na kunaon, Pak? Hese yang lauk mah. Gampang cantel mah. Pasti mah daun-daun dari ya. Kumahakeun eta. Kulo jual ke sabal ngeuna. Beuh, bener. Lauk mah hese nya. Ya, coba ya hiji sewangnya. Naon ieu? Dahar bae coba saat. Oh, Lain ngomong-ngomong buah naon ieu? buah naga. Buah naga. Heuh. Oh, anu di pasar teh nya. Heeh, naga Tuh, leutik. naga leutik. Oh, Oh, coba. Ngeunah ieu amis. wih, dipercaya ka kolot. Lain teu percaya, ulah percaya. Wih, kanu ngeunah mah beda lah. Ulah dikucing ka ubar. Wah. Iya sebenarnya buah naon? Buah naga. Beraku naga asep kieu. Air hasem. Anu amis. Beraku lah. Wih, Ulah. dipercaya ka kolot. Ih, gua mah ngomong na teu percaya ka kolot bae. Geus ulah gandeng-gandeng eta mah hatan bae. Ini kieu gua mengabejan karunya ulah neangan lauk. Bisi aya naon bae cenah ge gede. Begina. Udahnya. Itu anu palit. Dilekep. Ya, Hah? ulah supnya. Ulah. Oh, Yo ngajakan ngalalauk bae yo. Ulah. Ulah. Bisi kacelekot. bisa kecelekok. Oh, kacelekot ta. Pasti Tuh tuh mah kaina tuh gede tuh. Udahnya. masih mah daun deur. Tapi cantel mah teu beuki wa. Hah? Teu beuki. Bekikeun bae teh beki ge. Atuh kumaha kena utah uger cantel mah. Hah? Utah uger. Keun naon tah ieu? Embung lah. Pasti bae barang siar Cantel mah. mah nu kitu mah teu beuki nage daun berenuk. Heuh uan keculenya. Ka mana? Yang dauk cangkel. Oh, geus kira ka ditu. Badanna cicit manuk cangkakak. Kakak, Oh di ditu aya nogan. beuh. Oh, Ah,
bohong baik. Ulah mesti heula. Ah mesti lah. Cak ulah pangulan dia ulah lalau. Kailak ya. Tengok betul tu. Ya. Caplok buaya. Usap nak ngalan ni kuari. Usap nak ngalan ni kuari. Bala buah jeruk. Buat jeruk. Ya. Geus santai mak nak ngala ieu bae lah daripada eueuh lauk mah. Ya. Dek daun nangka bae dihakan. Daun nangka mah dihakan. Ya, ngomong-ngomong begitu. Tak akan. Aduh, tanggal kemana ya? Ngomong apa ya? Ada mana lauk yang susuk? Dah, ayo, harus lah ada yang lauk sana. Yang dia nyantai ya. Tuh, galau doang ya. Tuh, pusing dia lah. Kayak pusing nama itu juga duit. Kedua na itu buka ayang. Tapi udah lah, bukan nama kita lah. Bismillah. Biasa nama ayah ya cangkakak. Maraban. Biasa namanya tetep na tanggal itu. Mamawa buyur. Anak bangkong teh. Cangkakak mah orang kitunya lamun aya anakan batayang na loba tayan. Gila ya, loba gila tungan. Waduh. Kemana nya panggil itu si Usup. Juang nama sup, ada sup. Ayo. Ayo. Lain, yuk. Gandeng, manuk sangkaka keur maraban. Maraban ya. Ayang itu, Ayang. udah ngurusan anak nanya. Nyen, sayang cenah gabus. Dan para penyaun tuh. Oh. Buyur. Anak bangkong cenah lemek. Oh, lamun teu buyur. Gandeng. Dia seram dulu itu udah takal itu. Anu takal nu eueuh tuh nu regang. Cak kakak. Oh. Gua mah bukan deui manuk. Manuk naon? Manuk naon? Pokoknya bagus. Manukna. Doang kotok kalkum. Doang kotok kalkum. Manuk naon buat tapi dileuweung aya na. Dileuweung. Ubaran. Naonnya manuk. Oh. Manuk naon tuh? Kadang-kadang duduk sasada naon. Ya salah gitu lah. Oh, pemeluk ini menyabak. Barang ngobrol baiknya lah ya. Wak lek ka dieu heula ya. Hayang kiih. Oh, sup. Langsung ke mana ya? Waduh, pokoknya. Semua masih di mana nek lauk. Saya banjir. Aduh. Aku kan jadi jantan. Cakep doang. Mulai lakukan gitu di sana gedong. Obat gitu mah. Ini ya serangan beta. Ini mau bangun air orang main langsung ngejat bayinya. Buat mereka yang Oh. Orang balik kelanya. Itulah. Bosnya kota undang deur. Jadilah balik lagi.
Undang dari cantel tadi cenah lewat lauk cenah gitu buat ulah. Besi ku bahaya tuh. Anu pasti mah undang dari kerja mah. Di kalapa di parut. Di di makas pati teh apa? Beuki teu. Beuki bae. Mindah. Pokona mah kuari mah barang dahar kuari mah urang. Yang penting aya sanguna jeung lauk pedak berembe jeung peuting jeung jengkol mantap. Heeh. Parwek hujan balik yuk. Ayo. Yuk ah. Si Ulan kemananya? Biasa masuk lewat, iya mamalah lewat. Namun ayam marek diajak ke sawah, iya ngalah genjer. Ugu baturan masuk karsel. Terus lah tangguhan beti dia. Iya si Ulannya di arep-arep nih harese amatnya. Terus lah ke sawahna sorangan bae. Iya si Ulannya di arep-arep namanya harese jasa geus lah sorangan bae. Beung ngagilisan bae Ulan pokona mah glowing eueun nu elehkeun nu lain ge eleh geus gilis kieu ulin kasih amoy kapang nyaho bahwa aing glowing. Saya tanya cewek, gulis amat. Siga nama eta orang kota eta. Deka saya, deka cantel atau lain. Tapi mantep amat. Wah, kudu ditangkeun ieu mah. Iya cantel kan? Nya, ieu sahanya. Ke asa-asa pernah inget cantel lu. Putri. Putri ngagelisan bae ngomong-ngomong ndek ka mana kitu. Ndek anu si Amai. Ndek naon? Ndek silaturahmi. Oh, bener perlu silaturahmi mah. Nya geus. Eta ngagelisan bae si Putri. Bener, jelema mah kudu silaturahmi supaya deket persaudaraan, paduduluran kitu maksudna. Kayak dekat dia lah. Jauhan cie ji kenjar nage. Biasa nama tas hujan masuk loba. Geus lah balik bae. Geus kebal teu kepanggih si Amai jeung si Ulan. Kaditulah bari silaturahmi. Moy, kami hayang pangbelikeun bakso, pung kami hayang bakso. Atuh kumaha duit nage pas-pasan doang. Moy, dilege. Itu kadongna asa waungnya, tapi sahanya kadongna tara ka dieu eta kadongna ge. Sahanya? Kek kami inget-inget heulan. Woi, kebal amat mikirna. Atuh kumaha jeung aing poho eta sahanya? Assalamualaikum. Salam. Si Putri kirain mah saha bae. Bari di mana bae Put? Biasa di kota. Oh, musim naon? Biasa sim peceklik. Cuma Amai jeung Ulan kabarna Alhamdulillah can. Oi, moy Put, urang ulinnya ka ditu. Ini mah karesel pemandangan. Ayo. Moy di dia pemandangannya bagus tah.
Ih jahe bagus lan. Moy lan, kunahannya tempat yukna adem deh. Lah makanya ulah di kota bae di kampung mah adem. Laju ngomong-ngomong putih mereka kata di mall. Mualah putri mah mendingan di kampung adem. Moy, ngomong-ngomong jam 11 ya? Ih kami mantep mojang. Kami gantu dulu ge. Doang ke sore amat, balik yuk. Ayo. Paluang amatnya. Jol tukang rujak, galir amat hayang rujak. Hari di tangguan tukang rujak bebek eueuh lewat. Lah mending beli bakso bekat teh hati. Bakso. Bakso. Ada apa ente? Ya. Itu doang nasi amoy kena bakso. Samperkeun ah. Woi, nggak bakso sorangan bae tak ngajak. Traktir atuh. Naon sih datang-datang meuli bae sorangan. Teu boga duit buku mah. Gelis-gelis teu boga duit. Teu izin kana make up. Wayah nabi atuh moy belikeun. Udah amat. Ih, si amoy pelit amat. Geus lain gebalik. Ya. Sumbang sewarna ya. Wah, kebal ya dia si rinyuh bajra ya. Kalau dipakai sih kuah ya mah. Nah, mending rada. Bah, ngapus kolot mah euy. Jol cantel ka dia ya. Kemana si cantel? Tuh kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain sudah kotok kalkum gitu. Buset. Kacantel kabeh-kabeh. Oh ngalamna be, cantel kasep gitu. Gua geus glowing kieu. Tadi uang adalah kotok kalkum di itu. Terus Mudahkan uak gitu. Uak tadi mantak ya lah. ah,
Hari jual cantel, kaget mangke gua. Lagi cantel saka kotok kalkum. Atuh untuk warima. Hei, kabina-bina. Segitu kasep nah. Iya golokna ieu bagus amat ya. Beh, atuh golok mahal lah. Iya mah khusus. Lain doang golok si cepot. Yes. Bagus. Atuh bagus lah, ada letak. Tah. Laku eta jeung ieu. Jeung naon dah? Ngalah jantung. Atuh jelas lah, ngalah kelapa geus siap ieu mah. Ngomong-ngomong nyuling nama mani ngeunaheun. Ngeunahnya. Heeh. Sangeunah-ngeunah lagi atuh lah. Coba amun dicampur angen mah, sedap. Balikan deui. Balikan deui. Geus wa sedih ngadengena. Ulah nyuling gitulah. Gua cantel masuk sedih karega. Ya, inget kan. Tadi cantel ka dieu. Panggil awewe, pacar cantel sabe orang si Putri. Kamari eta pugu balik. Balik? Bo, kuari mah ngagelisan bae nya. Bo, kuari mah tuh loba nu kaedanan. Kaedanan. Bener munah sabar kitu mah. Atuh ngaranna jeung bagus tuh. Putrinya. Putri Julianti. Beuh, mantap kayak gitu mah. Ngomong-ngomong, cantel ka ditu lah, dek kalah cai. Kalah cai? Heeh. Jeung nantu maksudna mah? Jeung ngisang. Oh. Nya. Pantesan bau ieu, bau kuyuk. Sengaja. Pangseungit. Nya. Bejakeun kasih korang ke cantel hang manggih. Heeh. Nya. Heeh. Ayo. Waduh. Bagus amat tapi doang tando. Cantel. Putri mau balik waga ieu. Yang panggih cenah ieu jeung si Putri. Kemana nya si Putri? Tuh. Yang setengahnya kia ya. Nog heula ya tadi ketok bae kotok aseberat nog nya. 5 ya nog kotok genap. Wow, kotok kampung. Kotok kampung mah bagus karena ieu karena otot. Sehat karena badan. Kotok kampung mah. Panganakan. Kadi heula wa kemana nya? Benar si Usup ting kemana anak ditiangkeun ka ditu. Cenah meureun doangna ngobrol jeung si Putri meureun. Cobalah. Putri, di mana bae karek panggih? Biasa di kota. Di kota oleh-olehna mana? Ketinggalan di kota oleh nama. Tinggalin. Bener bae orang Putri. Di mana bae, Neng? Biasa di kota, Pak. Di kota? Nuhun. Oh, atuh insyaallah bunga ieu hate. Gembira. Sono kana duit. Musimna di kota? Musim itu apa? Musim corona. Oh, musim pecakliknya. Atuh ka ditu. Diuk kanu ayo ka diuk pura ka dieu. Ayo. Bunga Bapak. Kangen kana duitna. Ih, pira aku tuh kangen ka Putri, kangen ka Atuh kangen kana sagala-galana atuh Bapak mah ngalalaga ka anak ieu. Itu lain masyaallah bunga ieu. Ngan ieu teu boga caung orang-orang acan nya. Nu kolot nu ngora komo deui ieu. Waduh atuh teh seep Neng atuh lebaran ge. Kamari geula miripik dangdeur kololot daun geus teu layak. Dangdeur 2 tahun nya geus baged. Sesabedul. Atuh di Bapak di ieu kitu. Aju di kota ieu. Di ditu kumaha di kotana bagian mana? Wah. Cantel boga sendal wa. Ya. Tah. Coba pangsolkeun. Solkeun? Tapi sekalian dikumbahkeun heula. Kotornya. Oh, atuh kebat ieu mah. Ih, pugah yang kuari nek dipake cantel ka ditu nek non ngaranna nek ka pasar. Bau teh kotok di
Pantesan ngos Kan ngos. mau kotor ambil waduh ya mak kotor iya. Kotornya. Butuh kotor kalau kumbah. Ku baheula. Kumaha? Oke, ku cantel kumbahnya. Hah? Bu, gelis amat wa. Gelis dah. Heeh. Indung lagi gelis. Bener. Heeh. Angges Bapak anak kasep. kasep. Wah, Be, bating-bating. baheula apa ieu? Nah. Nah, baheulana ieu keur nyiram mana ieu? Akan jibu gora. Oh, bener. Pantesan mani mulus gitu. Ya. Bo, herang luang cai bae. Ya. Geus wa nek kumbahnya. Kumbah bau ti kotor kitu. Ah. Oh, bau bangbung tai kebo. Lain ieu iluan ieu pagi di mana gitu ya? Tadi panggil di jalan ya. Oh, megat cenah. Tadi ge ngomong cenah. Ah, cenah na Teh Putri cenah. Sugan ieu cenah nangarna menang korma cenah. Itu keur kamar ge dibesil korma. Kitu kan kieu ngeunah kitu kan kalau ieu mah korma. Pas dia warna sembileung. Sugan bapak mau korma gitu. Ya, kitu nya. Sup hang korma mah. Ngecelak be cenah hang korma. Pas peperdeyan didelekeun atuh ku bapak cenah kila pereumeuta. Ngeunah kitu nu sisuk makan korma. Naon paja ieu mah hasem hileung cenah. Kitu kan hasem hileung kitu. Waduh kitu kan. Akan batu nu penting mengeunah. Lumayan hasem-hasem ge. Itu lain iya acengnya iya goreng akhir nek ke dapur tuh kan itu jalan atuh ada bae pangisarkeun simut walas itu Pangisarkeun simut. wah boga anak kokok beluk nah ieu urut sigana urut borok mer si usup ting cantel mer wagaya encan nginum ya aus. Waduh. Bunga anak datang di kota. Biasa main ada harajeng naon-naon di pelemur paling gedang-gedang dari asak gitu ya angin amis. Ting lah. Petilan toro makalolot kalau beli kebun kalau petilan toro. Si Chandra kemana nya? Geus bae saya tak lu aing sorangan bae baturan bisa sok jeung saya tak bae sok kotak duan bae. Apa di nunggu pangron gitu nya? Aduh. Ih, naonnya tak? Ilum-ilum, kotok. Nan kotok. Waduh, ya geus ndogan sabaraha biji nan sabulan ndogan ngan 2 biji. Mah cantalnya. Karena manek brother ide ya. Aduh, ngalamun waya. Karunya anak karak datang di kota biasa. Makan roti nungeuna hamburger. Disediakan di imah kulub dah. Sokang seriusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Wak. Cagel kor. Alhamdulillah ibadah nama. Yuk. Lain ya mang si tantal teh ya. Tadi Aduh. makan di itu kemana meureun ja? Abrus-abrusan nek ngalabareol cenah mah. Lain ya sorangan bae jenuh terus eta mah ya. Si Putri ge datang. Kuliah datang Wak. Karunya karunya nama kakarak datang biasa di kota makan roti nu pararungkil. Aduh, Hamburger. Datang Datang ke lembur akan danger kolot. Danger 2 tahun jadi cabut. Meuning geus herang teh. Terus setengah surun Wak. Ada 2 tahun mah tuh geus enak kan jelema tah mah. Bedul lagi. aksri bawa puguh Tahu aja orang Bus. Atuh karunya eta biasana rendang segala semur. Paling ngangen amis di lembur mah. Gedang carif teh, gedang gandul kadang-kadang. Aduh, nama tuh aja mau merakit Karunya. daging. Aduh. Kayak anak ngala cau sugan aya ka kebon. Di karunya si Putri Orang teu dahareun. si tantal heula ya. Noh. Ngalang-ngalang Belajar ide cau ya. jeung digengsotkeun. Karunya lapareun eta balik Oh lah, kota. batur balik di kota para bandang kolot. Itu biasana mempan mana Atuh mulai-mulai roti ka warung. daging, rendang, opor biasana. Gitu. Iya mah di paling angin amis. Paling ge pucuk dang dari paling ge dikulub. Lah sambal. Wah, ada kerjanya. Los, gara itu Iya, cantel ya. cancel make ituan bae ya.
kamari ge aya santel cenah mantap paparunan kotok cenah kawa cek waca kakar ke ngenog itu keba tapi nak dibare mah na karunya kita ngurusan kotok mana tuh buat jeung mulungan remeh cenah wa cenah di imah teh cenah sok loba remeh cenah kek kitu ku wa kayak lamun semegarkeun di ieu di bare bae ulah paparon-paparonan kuat ya kitulah wagen ka kebon ya karunya si putih yang ngalah cau ngalah cau wa sting orang-orang deh alaba deh tapi na ieu saang sugan tegera hujan. Manis cantel nya mungguan mun harese sih ya. Jangan cantel ba, ai naon sih nek mere naon ka cantel? Hah? Ai nek mere naon? Atuh mau mere naon tuh, jadi bukan naon. Are eta mau naon eta? Atuh nukur eta ya orang teu bisa-bisa ya nek belajar deui. Nu kitu teu bisa-bisa, gampang, kecil kitu mah. Oh, coba buktikan ya. Ada. Aing Nu kieu pake mainan. Tapi sih cantel gitu bisa sebenarnya mah. Berhubung bu isin be kasih korang. Gampang nu kieu mah. Coba. Kecil. Lain waktu ieu mah. Poenan ya. Kumaha jeung Masalahna kan nu kieu mah cantel mah di waktu we naon. ya ieu pada waktuna tah. Pakai jam geteng arti cantel mah ieu formalitas doang. Belakang ngandeng di sini. Kaya nama. Kali-kali. Geus ulah main nu kieu ya. Burukna megagah deui teh. Beuh, atuh golok cantel teh ya gagah. Moal nerakal delan-delan acan mah. Heh, sosohoreun. Sekieu ge seukeut yo. Kamari ge non kana batang cau rubuh. Ngan jam naon dipenta bae kurang ya. Jam Heeh. amun dipentang kena kaset cantelna leungit. Dong jelema kaya bae. Dengekeun. Sekali-kali orang niru jelema kaya make ieu, padahal mah susah. Ayo geus. Namanya belang. Geus ulah loba omong. Lapar teu? Teu. Entah. Oh sebodo. Cantel mah lapar dahar. Meuli lu. Moal lah. Moal. Cantel mah deuk meuli sangu padang. Tapi olah itulah. Ayo. Lapar ribet deui. Ayo. Sup Non, lain loba reungitnya nya lo barengit. bawa rokok henteu Teu. oh tengah rokok ulah ngarokok geus budak letikan bola rokoknya gitu lain lek ilmuwan nyuli jeung gua kaditu kayak heula hujan moal ieu nya tah dorok-dorok kan kalau kayu ya Ya. waduh kumaha ieu geus ieu ya haresek ieu ya hujan deui tapi leusteung hujan gara rezeki ti Allah taala lamun teu kieu urang kumaha sebab hujan eta mangpaatna loba anu nyerap tatangkalan mangrupa-rupa tatangkalan kitu disedot ke engke eta jadi buah jadi kembang jadi buah asupna limus jadi buah limus asupna pare jadi buah pare asupna buah jadi buah cau dan sebagainya nya Ya. kudu ngarti eta ilmu alam lamun teu nyaho kana ilmu alam urang bahaya engkena hirupna ngalindur ka dituna jadi urang kudu nyaho kana sumberna ilmu kalam ilmu alam Ilmu kalam, ilmu alam. ari ilmu kalam mah geus dina kitabna jelema belum nyaho ieu dipelajari tapi ilmu alam mah manusia jarang mempelajari tah jadi urang eta perlu ilmu alam eta lamun urang manggih alam atanapi isna pasir tasbih urang ka Allah taala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dengan menyebut nama Allah Maha Suci gitu nya Ya. itu eta sarua bae urang zikir ka Allah Subhanahu wa taala dibalasna urang 100 kali lipat tinimbang urang di imah kitu dibacana dieuna dibalasna 10 kali itu eta zikir ka Allah Subhanahu wa taala Mikir. perlu eta ilmu alam gitu ya. Itu lain ya Yusuf
kumaha ya belajar ngaji henteu? Belajar Di mana? ngaji di kitab. Kitab naon? Ulah gagabah kitab Quran bernya. Ya. Kakak kayak alif-alifan meureun. Penting ngajinya. Itu. Sebab orang lain naon. Hiji urang istilahna tuh urang hayang mangpati dunya jeung akhirat pan urang. Gitu. Urang mangpati dunya doang mah urang di akhirat teu aya tuh urangnya gitu. Urang hayang engkena kali itu lamun urang bisa ngaji, bisa nguji engkena. Terus urang pokoknya mah panjang lah di pelihara mah. Panjang. Urang neangan tempat tunggunahan yuk. Yuk. Kabelah mana urang kali itu. Yuk ah. Waduh, hujan kieu malas ka mamana ge. Lah, mendingan ngeteh. Tapi tehna ya dua ya, hijina jeung sanya. Bodoh lah, jeung cantel kabeh. Sedap. Hanjakal teh doang ya. Oh baturan tapi teh dua ya. Sanya baturna ya. Si Usop, sop. Coba kade sup, kade. Kade ya, sok rati, kade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba diuk ke tengah. Tengah. Waduh. Hujan cuma sedap yang teh mah ya. Sedapnya. Bunnya kebetulan. Iya, kebetulan ya cantel tenha ya dua. Mah ya duanya. Hiji ewang jeung usup. Uhun. Usup ieu bae nya. Tah, asan heula. Mantap. Amis itu lo ngomong mantap. Amisnya mantap. Jadi hujan-hujan mah ulah ka mana? Ya bener. Baturan cantel di dieu. Baturan cantel ya. Ngeteh. Teh eta singkatan naon? Teh nyaho. Teh nya cantel ge sarua. Nya. Ngeunah ngeteh mah. Teh deh, minum. Wah Pangulon nyaon teh di mana ya nak? Itu timur dong sebelah Pangulon. Di mana? Oh, hujan-hujan kieu ka kebon. Iya. Ka bina-bina mah teh Pangulon. Geus ke urang susul ka ditu nya. Siap. Hah? Kayak tapi lah geus sore mau nyusul ge teuing di kebon ge nya. Paling ge eta mah ngajagan bedul. Biasana sok gitu ya, suka kebona bedulna. Iya. Bedul lagi gede. Gedenya. Gede. Cantel ge sieun ka ditu. Sieun. Pokona mah hujan-hujan kieu mah. Kek ya, amun geus rat dek ilu mah. Dek, siap. Ngalalau kurang. Ngalalau. Ya? Ya. Di ditu teh. Begitu. Heeh. Pokona kayak usup mau cair we nya. Iya. Kayak rat hujan bae, kuari mah besi kahujanan kena basuh. Ya? Heeh. Ege ilu ka cantel yo. Hujan di dieu mah, kajero yo. Pakai sandal pakai. Kajero. Ayo keren. Hujan gede. Ting teh manis mah di dinya bae. Bawa lah. Dikit hayang ngopi ngeteh. Oh, tas rat hujan yo. Nek ngalauk. Kemana si Usep nyelapna? Sop! Gerak! Lu moal. Ayo urang ilu. Ayo, ngalauk. Lumayan. Lumayan urang ini goreng. Iya, lok teri yang dipanggang. Ya, Ya. mantap. Heeh. Ya. Tadi itu ngalanya. Siap. Mumpung hujan enggesan. Ya, Ya. walaupun hujan ang Inggrisan. Mau karung tuh. Mau besek doang aya gaya. Gidi, mau nges kantongan belok dah nya. Hah, ayo.
Aduh, hujan raya. Kudu ngawih dia mah ya. Oh, inget Wak. Nembang ya. Dia nembangnya ya. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lembur kekarasa capena nunamina lembur Cibogo bari jeung paparang pangan. Aduh geuning hujan kieu mah kuruna menendang bergeningan. Duh mangule melempang ber. Geunah lamun sulingan mah ye. Coba orang coba suling. Jajah heula. Nah, hujan dia mah bener bari nembang. Ingat kena dia waya. Jadah teuing lalaki rahet hakena udawang belah bayana bet asa bukannya ya tuyeng. Ih, tak ada lu pagulon sawarna mah. Subhanallah. Nek inget lagu Sunda wah. Aya keneh lagu Sunda. Iya ya. Kumaha kek naon ya? Poho deui wah. Lagu baheula uwa keur lanjang aya bikang anu bogoheun ka uwa. Unga dengan sawara uwa baheula masih keur ngora. Laguna lagu ieu ya. Lamun teu salah mah dina laguna lagu naon nya dina ieu mah. Tapi anu ieu mah anu dikumpulkeun kieu ya. Teuh aduh manis pageuhkeun cinta tuaan. Teuh aduh manis asih sumanding hemang kening tumerapna rasa dedek jadi geget moal bisa cinta urang natutugan malah tambah kaki cangcang mun paamprok silih pencrong dedek aduh manis pageukeun cinta duaan. Wih, gagah kene wa. Gagah kene sakitu mah tuh. Loba eta wa. Bang lagu-lagu anu baheula. Beuh eta awe wa sabarang ieu nembang lagu eta awewe kuat barogoheun ka uang ngarudag. Wih cenah. Resep kana laguna cenah sawarna bagus uang panggulon. Waduh, cek uwa teh atuh uwa teh baheula pan sering gugurah. Tah kamari ge uanya uwa cuman arek dirobah kitu. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lembur nu namina lembur Cibogo bari jeung paparang pangan. Manan kitu kan dituju jaya jaba urang teh silaturahmi ka Mang Ule gitu tah. Bagus eta ge. Kira-kira eta mun ngadenge Mang Ule, resepeun ka uwa. Resepeun menah mah.
kayak uanek mau suling lamun disuling mana menahan gitu kurang kemanya musim hujan kia mah orang sabar nama mun belum jagong belum sampe tah mun aya mengulum kacang suuk kadelek mun aya mah gitu buat ieu mah teu aya gitu urang geus nyanyi bae nu penting mah orang happy saja daripada orang pusing mikiran istina orang lieur cenah di imah mah cenah lieur jeung lieur bae mikiran pabrik jeung harga beas urang mah geus nu penting mah orang ngeunaheun Yusuf ka dieu lain ulang salaman bae tuh lain maksudnya gimana ya Kacantel. santai jar naon Terus nyair lauk begitu. oh bungkreng mah loba dina korobokan sawah Iya, sagede kieu ye anak boncel anak boncel. loba di ditu mah ngeunah eta bungkreng di Pais Duri nikmat daripada teu ngeunah ulah salah besi pasir jeung buyur Iya, ya iya. gitu loba di ditu mah Coba ini. manggis cantel tadi Mang kita ada yang bisa main cantel itu. manggis cantel Bun mang gitu bener. mainan lagi cenah mah panglenge bisa coba uanek ngadengen nembang lah seperti kumaha coba mainan coba tititan kuah coba mainan sok ngagelendang lamun aeu mah teu daekeun lamun aeu mah sok ngagelendang kuanek diintip kuari tingkam malah coba mainan ta Intip kage mainan nembang sok nembang akeun bae mainan mah yuk urang ka ditu yuk siap. Aduh, si Usup kemana ninggalkan bayi yo? Dulu besek, malah cantel lu bawa. Nya cantel kehujanan temenang lauk. Ah, percuma. Mau asair ge, mau besek gitu. Islah. Tiris amat. Ngomong-ngomong, tiris-tiris mendingan nyanyi lah. Panghaneut. Kek cantel keur ieu mah pernah nyanyi eta laguna potong bebek angsa. Apa cantel potong bebek angsa. Jeung balengku ada 2. Kek pak potong bebek angsa. Angsa dikuali, mama minta dangsa 4 kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, asal la 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 la. Cantel masih bisa kene, hiji di. Ya, tadi pohon lagu nanti, aduh, oh potong bebek angsa, oh. Ih, tadi mah enggeus potong bebek angsa mah, lagu iya non. Balonku ada 2, pohon. Pak. Balonku ada 2. Iberkabeh. Atuh iberkabeh mah. Atuh cantel teh bawa balon naik kitu mah. Sah. Naon bae? Lagu ieu bae ge. Lagu naonnya? Ih. Cantel keur ngora kerjaman ke ya Australia Australia dong dong nyao bae kali-kali batuk laguna kek sambil diuk amun teu salah lagu naon tah ya adiki masuk poho bae kudu cantel mah aing ngalagu mah Lah, bari mingetan aku dekat itu